tepangkeun ngaran urang Najar di channel Mangga Anime Official. Di video kahiji ieu urang ngadeg ngajelaskeun pembahasan season kahiji One Punch Man. Bagi sia anu penasaran, tonton video ini sampai mudar lah. Cerita dimimitian ku lalaki botak anu pagaweana nonton TV. Yaps, eta ngaranna Saitama. Manehna ngadenge suara ngabeledug di luar imahna. Ari pek teh anu ngajieun suara ngabeledug eta nya eta monster anu ngaranna Paximen. Paximen nempo budak anu cerik. Ku sabab cerikna gandeng budak eta rek dipaehan. Untungna si Saitama kaburu datang nyalametkeun eta budak. Tuluy neunggel eta monster nepikeun ka paehna. Kan ukur sakali ninju. Isukna dina berita TV aya berita lamun bakal aya rombongan nyamuk anu menta donor darah secara paksa. Warga kota langsung kalabur, tapi si Saitama malah sibuk nepakan reungit gerak. Di sisi lainna aya perampok anu nganfaatkeun kondisi kota anu kesepi. Anu akhirna eta si perampok wapat modar kusabab disedot getihna ku gengs nyamuk. Getih si perampok tuluy distorkeun ka dununganana. Teu lila datang Cyborg alias manusia sapotong robot. Di ratu nyamuk poe Cyborg pun terjadi tarungan sangat sengit. Nepikeun ka si Cyborg putus asa rek ngajieun bom bunuh diri. Untungna datang si Saitama datang nyabok eta ratu nyamuk nepikeun ka muncrat eta si ratu nyamuk. Saminggu sanggeus kajadian eta, si Cyborg eta menta si Saitama jadi guruna. Si Cyborg ngaranna si Genos. Tadina Saitama nolak kusabab manehna keur teu neangan murid. Kusabab si Cyborg na curhat masa lalu na nu penuh duka, suka dan derita. Si Saitama akhirna narima si Genos jadi muridna. Bari rada paksa sih sebenarnya mah. Tiba-tiba si Genos kadeteksi lamun aya monster anu bakal datang. Genos langsung keluar ngalawan eta monster. Sedengkeun si Saitama mah wah kuat euy, hebat luar biasa euy ngan ukur sakali ninju eta monster langsung eleh. Sanggeus kabeh monster dielehkeun. Si Genos nanyakeun Cyborg anu ngancurkeun kota manehanana 4 tahun katukang. Tapi si monster eta nyarita lamun manehna aya di House of Evolution. Saitama jeung si Genos langsung indit ke eta tempat. Diobrak-abrik ke eta tempat ku si Genos. Teu lila datang monster nu ngaranna Ashura. Datang manehna langsung ngabantingkeun si Genos kana tembok nepikeun ka teu walakaya. Sedengkeun si Saitama diajak sparring di ruang tempat uji kekuatan. Tapi duel ngadu dimimitian ku si Genos. Akhirna si Genos KO cek aing oge. Geus kalehan mah cicing. Saitama langsung semangat kusabab aya harapan bakal menang musuh anu leuwih kuat. Saitama langsung baku hantam jeung si Ashura. Saitama ditegel bebeakan ku si Ashura. Tapi si Saitama kalem wae nyelese da kuat. Anu akhirna si Saitama teu kuna naon. Si Ashura langsung ngahulang tarik di dinya. Tuluy nanya, "Naha, maneh kuat-kuat teuing euy?" Saitama langsung ngajawab, "Lamun manehna butuh waktu 3 tahun nepikeun ka kuat jiga ayeuna." Si Saitama kusabab latihan push up 100 kali, sit up 100 kali, jeung squat 100 kali, tuluy lari 10 km unggal poe nepikeun ka bisa kuat nepikeun ka kitu. Ashura kesel kusabab manehna asa keur dilelewe ku si Saitama. Ashura langsung berevolusi jadi Super Saiyan kedua. Siga Son Goku wae teh keula baelah kagok. Sontak Saitama ingat diskon balanja di poe Sabtu. Saitama langsung ngelehkeun eta si Ashura ku sakali ninju. Aing buru-buru ye cenah. Genos nu ningali Saitama anu kuat luar biasa ngahulang tarik. Saitama langsung buru-buru balik
kusabab maneh rek balanja. Isukna dina berita kota aya penjahat nyaeta gengs anu keur neangan jalma anu ngaranna Jeneru. Penjahat eta ngaranna Hammerhead. Di sisi lain, Jeneru geus nyewa pahlawan anu ngaranna Sonic, si ninja. Tapi eueuh tina anime Naruto mah tuluy si Sonic neangan gengs Hammerhead. Akhirna si Sonic papanggih jeung gengs Hammerhead di leuweung sisi kota. Anehna langsung garelut, si Sonic langsung ngabantai anak buah si Hammerhead. Anu akhirna si Hammerhead kabur kocar-kacir. Tapi sialna si Hammerhead papanggih jeung si Saitama. Saitama langsung mayokan baju besi si Hammerhead kusabab goreng patut. Si Hammerhead langsung murka ninju si Saitama, tapi Saitama teu kuna naon. Anu akhirna baju besi eta diremukeun ku si Saitama. Si Hammerhead langsung kabur bari ti tata ranjang. Teu lila datang si Sonic neangan si Hammerhead. Di dieu urang rada bingung, nah Sonic nyangka si Saitama anak buah si Hammerhead. Bagi maraneh anu arapa sok komen dina kolom komentar. Saitama tuluy ngomong lamun manehna lain anak buah si Hammerhead. Tapi si Sonic teu percayaeun, tuluy nyerang si Saitama. Tapi serangan si Sonic ditangkap ku si Saitama ku tangkapan 2 jari. Sonic langsung ngambek rek nyerang deui si Saitama. Tapi di dieu si Saitama ngalawan, tuluy ninju si Sonic. Aduh linu pisan aing mah euy. Linu pokona mah lamun lalaki nempo mah nya tah sakieu heula pembahasan ti anime Sunda. Bagi maneh nu resep ieu video sok like, komen jeung subscribe, tong poho di share lah meh. Poho batur nyerang heula pokona mah